Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Raka Andika Ramadhani ti kelas 10 IPS 2 bade ngadongeng anu judulna Kuda Hade Budi. Hiji waktu aya mau keur mah geus kolot katambah gering ripuh ngalungsar handapkeun tangkal bari gagaungan. Sato-sato kungsi meunang ka nyeri ti manehna. Ngumpul ngariung di hareupeun maung anu keur gagaungan ka nyenyeria. Munding sia make gagaungan rek minta tulung ka saha. Moal aya nu nyaaheun ka maneh mah sato galak. Munding ngomongna kitu bari ngagadil maung anu keur gagaungan. Nempo kalakuan munding sato nu harita aya di dinya seuri cicirihilan. Sato nu aya di dinya ngaheureuyan maung anu keur gering ripuh jeung sakarat, tapi beda jeung sakadang kuda. Nempo sato-sato nu sejenna seseurian jeung bagjana manehna ukur gogodeg. Ceuk domba kunaon sakadang kuda gogodeg kitu, lain tajong ku talapok di dinya, lain baheula si belo ditekuk tembal kuda. Kaula mah lain teu ngewa kanu kalakuan si maung teh. Ngan waktu ieu kaayaan keur gering ripuh manehna keur sakarat. Sakedeung deui oge paeh kuduna sato anu sakarat ulah diheureuykeun kitu. Meureun ceuk batur teh sato-sato di leuweung eta mah aya kawanina kanu keur sakarat. Geus ngadenge omongan kuda kitu, sato-sato nu aya di dinya jempe sarta cing laleos bubar ninggalkeun maung anu sakarat. Sato-sato arasup deui ka leuweung. Pesen tina dongeng di luhur nyaeta jadi jalma ulah sok nganyenyeri batur jiga sakadang maung. Ulah oge ngabales kalakuan goreng ku kalakuan goreng jiga sakadang munding. Sabab sagala kalakuan pasti aya balesanna. Jeung ulah ngan saukur wani kanu epesan atawa anu keur kasusahan.